Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu Pipit dina pangajaran Basa Sunda. Kumaha hideuk sadayana kelas 5A, 5B sareng 5C dararama. Mugia hideuk sadayana aya dina kaayaan sehat tur sumanget pikeun nyupri elmu. Dina pangajaran Basa Sunda minggon ayeuna urang diajar ngeunaan paguneman. Naonnya ari paguneman teh? Ku Ibu bade dijelaskeun ngeunaan paguneman. Mangga urang sasarengan nyakseni pangajaran Basa Sunda ngeunaan paguneman. Paguneman nyaeta kagiatan ngobrol atawa ngawangkong dua arah, silih tempat atawa silih tanya jawab. Namun dina bahasa Indonesia mah paguneman itu adalah berdialog atau dialog. Palaku dina paguneman aya 2 orang atawa leuwih. Kalimahna mangrupakeun kalimah langsung. Aya 2 rupa paguneman, nyaeta aya paguneman resmi jeung paguneman teu resmi. Contoh paguneman resmi nyaeta sawala atanapi diskusi. Sedengkeun paguneman teu resmi saperti ngawangkong atanapi ngobrol jeung babaturan atanapi jeung indung bapa. Unsur-unsur nu aya dina paguneman aya naon wae? Kahiji, aya nu ngaranna palaku paguneman. Nyaeta aya panyatur anu nyarita jeung aya pamiarsa anu diajak nyarita. Kaduana, aya eusi paguneman. Maksud nyaeta ngeunaan maksud jeung jejer gunem atawa topik wangkongan. Katilu, kaayaan paguneman. Nyaeta sifat kaayaan dina waktu lumangsungna paguneman. Naha formal, akrab, pasea, jeung sajabana. Salajengna, dina paguneman aya sababaraha rupa atanapi aturan atanapi unsur penting anu perlu diperhatoskeun sangkan paguneman bisa saluyu jeung nu dipikaharep. Anapun unsur nu penting dina paguneman nyaeta kahiji bentesna sora, kadua luhur handapna sora atawa nu disebut lentong, katilu pilihan kecap-kecap anu disaluyukeun jeung lawan nyarita. Kaopat unsur panghayatan pikeun mastikeun yen pesen atanapi cacaritaan teh bisa nepi kalayan jelas. Kalima pasemon raut wajah atau mimik muka ya. Nu kagenepna nyaeta lengkuh atawa gerak awak. Eta ngeunaan unsur-unsur nu aya dina paguneman. Ieu aya salah sawios contoh paguneman. Aya dina buku paket Widya Basa Sunda kelas 5 kaca 38. Judulna Ngalongok Padana. Salakuna nyata Didi jeung Ibu Guru. Ibu bade nyontokeun paguneman ngalongok padana. Didi, wilujeng enjing Bu. Bu Guru, wilujeng enjing Didi. Didi, Bu Guru bade angkat ka mana? Ibu Guru, bade ngalongok padana. Didi, padana teu damang Bu. Bu Guru, muhun. Apantos tilu dinten teu damangna? Saurna mah kaserang panyawa tipes. Hayu atuh Didi bade ngiring ngalongok. Didi, mangga Bu, engke abdi bade ngalongok sareng rerencangan. Ibu Guru, oh kitu, sae atuh, hayu Didi. Didi, mangga Bu. Nah, eta salah sawios contoh paguneman. Jadi dina paguneman teh kudu aya lentongna. Jadi kecap-kecap anu kalimah-kalimah nu diucapkeun dina paguneman teh mangrupakeun kalimah langsung. Mung sakitu wae nu kapihatur ku Ibu ngeun materi ngeunaan paguneman. Pamugia hideuk tiasa ngartos tur nu dibisikeun ku Ibu aya mangpaatna kanggo hideuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.